Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepang dari sarengku dina acara obrolan sawokah urang lembur. Mangga diantos dukunganana carana subscribe kalayan like di JECY channel diantos hatur nuhun. Atuh hari hujan kieu mah bari ngarincik petah sama hari ini sabab menaon komo lamun isukan urang erek nyairkeun lah gampang nyairkeun sagala rupa we aya bantuan aya itu jeung ieu teu kudu hese kampung sumping we ka Bangjek di pasir enten gampil ayeuna mah teu kudu kajauh nyairkeun duit teh. Jolong jongjo ka awewe resep nampo tusuk diuk dipantok cekolot sok nangtok jodoh alah. Gitu kawargi-wargi sadaya lamun ayana naon teu kedah susah ayeuna mah kantun sumping we ka Bangjek. Salah aya rek keunang duit mah kieu. Eta naon cenah? Buat ngaganggu maneh mah kau. Ngaganggu keur ngeunah-ngeunah aing teh lagu. Naon jeung nu keprok naon atuh naon eta teh naon aya naon nu naon ayeuna kikituan nu kituan teh naon ngomong atuh naon aya naon ayo aya naon aya kieu naon kitu di mana itu nyerahkeun sia nyerahkeun lembur eta teh urang tewak ayo ribut di mana? Di dia. Ah, tuh ribut, cek. Ah, iyo jelema anak. Hei. Naon namanya? Nyerahkeun dieu tempat sia jong ngemplu eta. Naon ngomekeun kumang. Hah? Ngomekeun kemang? Ngomekeun kemang harakengan. Budi lagi ngomekeun kemang. Harakengan teu berat. Ngomekeun kemang. Oh, sukana naon harakengan atuh. Kai mata kau akan curiga wae ge Budi. Iya, kumang naon ge? Da nyurigakeun atuh teh jauh kene ungkung-ungkugan atuh mah. Naonan? Denge teh harakengan. Ari Harakengan teu berat. Oh. Nah, si goreng teh berat nya harakengan teh Berat. Aduh, ampun teh bargi-bargi sadaya sugan teh anjeunna teh nuju motoran daerah. Ari pek teh Budi geuning ukur harakengan. Eta teu kuateun ngakut eta nanti ngangkat eta kemang beureuna. Hapunten nya ujang atuh nya. Nya, mungkin Kade atuh ayeuna di mah teu di nu caang. Ulah ukur-ukur kitu di nu poek atuh. Jadi disangka keur ngaetaan motoran daerah. Heeh.